si akang geus hudang acannya. San sahur geus beurang astagfirullahaladzim akang hudang akang. Ning geus hudang ai sugan teh can hudang akang teh. Jam sabaraha teh Nyi? Karena kukuliatan kitu si akang teh gerak kacai buru geus beurang. Heeh, atuh si teh ieu teh gaman berkacai. Budak teh geuning masih kayak sare. Iya, iya. Heh gugah buru. Sahur lah, urang sahur tah. Anjing bade puasa. Buru, udah. Yuk gugah buru gu. Ayo buru. Sahur buru ayo. Halo, cuk. Budak mah ganteng cai. Awas ya. Buah keberangan ya, jam sabaraha ieu teh? Jam sahur deui coba we naon aing mah. Mau jangan yang baju dulag mah ngesek lebaran batur mang geus mareli ujang acan. Nah, tuh minta we ka bapa maneh. Urang mah teu boga duit. Kayak baju mah. Nya engke ku bapak dipanglikeun hayang baju dulag mah. Ngan kade puasana kudu cacap nepi ka lebaran. Ya Kang caina. Ke lamun teu kuat bebeja. Ulah kade ieu mah puasa tapi geus godin. Kade ulah kitu nya. Tah ayeuna sok bapak hayang nanya. Ujang pernah teu godin teu bebeja ka mamah ka bapak? Nya bapak henteu, ujang mah can pernah godin. Kan kamari teh di ditu jeung si Atun mangi cawut di pipir ma uu. Anggeus we ujang teh di emam da geus bedug lohor. Ngan puasana ujang teh dituluykeun deui we nepi ka burit dan teu batal nya pateunan naon. Paingan atunya mau teh kamari ngutruk cauna eueuh teh nya mah ku ujang di daang nya di Atun. Teu kengeng kitu nya pamali nya maok nya teu puasa. Ke ujang bisi doraka asup ka neraka ke disiksa. Ulah kitu nya kade tong sakali-kali deui tah. Sok ayeuna mah puasa sing bener, sing cacap nepi ka lebaran. Ke lamun hayang baju bulag mah ku bapak dipangmelikeun. Tuh, dangukeun ku bapa dipameserkeun ujang. Heeh, awas sok ayeuna mah sing rajin puasana kade tah. Nya bapak siap. Engke mah masa kali-kali deui. Kemarek getol puasana ge ujang mah. Honor sare keren ya kan. Honor. Uga. Uga lah. Uga. Karena mah teh bari ke kebon pannya. Nya terus nur teh kudu ngilu kitu Sanes ih seberapa kasar. Sanes kudu ngilu, sanes kitu normal dia we di bumi, pas di bumi we. Nya terus satu anak amal naon udangkeun Ieu belah waka dangkeun heula. Amang bade nama di penuh dari itu. Ya mau korek ka kebon cenah namanya ke kebon ngolipen ih. Pana lamun teu make lipon bibir amang jadi hideung. Atuh mah nya deh ya bibir hideung kepanasan ieu mah suka. Ngomong lamun teu make lipon jadi hideung bibirna lamun kepanasan. Itu teh anu di ditu tuh. Dina naon? Tadi dinya. Dina naon? Tadi dinya dina wadahan. Tangan kurang sorangan. Si kunur-kunur kuat babalatak di rumah teh. Kunur-kunur nuhun ya. Emang ke kebun heula. Meni panasnya ieu mah ih. Harap ngeunahnya lamun bulan puasa kieu mah nya tengah poe ereng-erengan kieu mah ngada harujak. Heeh, kuduna nama. Ye, nyaho teu. Kamari si Ipah jeung si Junen. Parasea gede satekuat borden gelap eta mah dieu teh. Ieu teh maknya deui. Heuh, Kumaha budak teh ngareungeun. Heuh, teuing marasea ke naon mah. Ngan ngareungeun teh cenah. Si Junen heureuy jeung awewe lain. Wah, mah jadi ibi. Tapi si Gara mah si galungu manjuna teh. Bager. Ah, siga we bager seteh meureun teh tinggalian urang. Tapi da meureun teh apal ari hatena mah heuh teu. Tapi heueuh oge nya ibi. Heuh. Terus kumaha meureun pipah ngadat. Lain ngarat deui sia teh. Hayaning aya gelas, mangkok segala dibalangkeun. Atuh aing oge kamari ampir we seteh ka babet ku katel. Astagfirullahaladzim. Atuh pan kamari teh kuat rame dinya teh Aing heg-heg. mah teh nempok
Nah atuh ka mana wae. Lamun nyempok mah meureunana. Pan urang kamari ngintip di ditu jeung besar saeuy. Disentak ku si Junaid atuh bangrat lalu umpat. Deui sudah jadi ngajagaan warung aya nu meuli. Mah meni getol. Naon si Nai teh nanyakeun botol. Heeh si mama eta meuni getolan kitu kuatan geus kolot oge memang usuluh. Panas puasa deui. Jang naon nyai botol. Botol mah loba tuh di imah-imah oge jang naon hayu ka emah meuning ge. Daek mok nyol. Naon cenah? Menyek nyol. Jeung deui teh naon nanyakeun kastrol deui. Kastrol mah aya di imah aing jang naon. Menyek nyol. Oh, menyek getol. Heeh, menyek nyol. Pantesan atuh. Heeh, nyatakeun emah teh teh da kumaha geuninganan eueuh suluh di imah teh. Ngayo nyek, nyai na geus eueuh geus nyung-nyung anyai. Inyuk-inyuk naon ya teh? Inyuk-inyuk. Nyai atuh berat aing mah ieu teh geus capek. Ayo anu nyai. Hayu. Nah, ieu teh nyamuk. Udah gitu ngomong jeung si Ima eta mah kudu tarik, lamun laun mah moal mah katakarengeun. Oh, pantesan atuh. Heeh. Matak sok pusing ngomong jeung nenek eta mah. Arisia Jubaria nyeusehan oge menika ador-adoran. Nah ari we maneh kunaon sia teh? Ahayang we atuh nyeusehan kanu jauh kali-kali mah da bosen di imah teh. Karena raon atuh eta di darinya. Kade ulah ngomongkeun batur bulan puasa mah pamali bisi batal ke puasana. Percuma puasa ge ke bareng eueuh meunang pahala. Saha nu ngomongkeun batur? Ngomongkeun mi Ipa saeutik dieu cenah pararasea. Ngomongkeun si Ipa. Kadira atuh diukeura di dieu. Oh heueuh nya. Nah kumaha atuh eta teh si Ipa teh caritana ieu teh make bisa parasea kitu. Ada sih mah bakat bisa we ngomongkeun ka batur panjar teh bulan puasa tong sok ngagosip cenah batal. Ai sorangan oge geuning eta panasaran. Ada aing mah rek ngomongkeun batur, rek ngarengekeun hungkul saeutik ka Bandungan. Heuh teh ce. Si atuh sami mawon ece. Ayo sia teh gramani nya sok bade gong teh nya diudahkeun. Bagus. Agama buru gramani. Balik buru. Hayo ngajang sia. Yang mah yung capek geus hante. Batur masa karol agama buru geus ararini. Buru balik buru lin mong-mong. Ha bener bi budak pangor kitu mah. Kudu dipurilkeun ceulina tah tumang. Buru gra manis sok yang dibabuk gra. Mah itu si bapak tuh balik Mana? Terus si bapak balik masuk. Si Jakar teh teh nya ngawaduh ka hot. Ih, si Ece mah kalah dipapanas. Sabar we ngaranna ge da budak. Kau mau bangor saeutik mah. Kitu deh kalakuan aksi Markuned mah. Awas selalu balik aing dikepotan. Keueuh atuh da aing mah. Nah si eta Ipah ka anak teh meuni kitu-kitu teuing meuni ka kos ka anak tere we maneh mah. Atuh da keueuh ka budak kitu teh tang ngawaro ka kolot teh. Kenal rawan di dieu. Tang ngajak-ngajak ka uing. Biasa we kengariung. Mau ngomongkeun aing nya sia. Geus tugu heueuh keur ngomongkeun maneh kamari parasea jeung si Juned. Heuh teu. Cih, baru gua yang ngintip kamari teh. Pantesan ceuli uing asa pararanas. Teh nyaho mah di dieu pada ngomongkeun. Anu teu. Ku erot mah ngukur ngomong saeutik. Nya heueuh kamari teh parasea nya marasakeun naon da heueuh. Heueuh nya eta keun lain parasea. Kamari teh kur salah paham. Ari Sugan teh heureuy ka awewe lain. Ari PT ngojek dulurna si Aji meureunang ka ditu ka kidul. Bingung. Mungkin buka puasa masak naonnya. Masak mah aya we. Masak segala hayang. Gening geus ada dieu teh. Urang can masak naon. Kumaha aya waktuna buka. Dia nu aya we jauh. Makan cai. Oh, nasi di mah geuningan geus godin sugan teu puasa. Naon? Make teu puasa kan ieu teh geus adzan magrib ieu teh. Iki adzan magrib di mana tan dieu teh karek adzan asar teh tingali caang keneh kieu. Geuning. Teh sugan teh adzan magrib da bieu teh adzan magrib ieu teh keur sare. Si di mah sakulo kumaha ieu.
kagok ah. Geus we tuluy ku aing.